Ah, beres, alhamdulillah. Lega enak hati teh. Pati-pati aing oge. Ari geus diatur kieu mah. Ngeunah atuh aing da mungguh ari ngaran ka anak mah. Gede aku gede nak letiknya aku letik nak tetap hati manyang colang genah ari geus di atur-atur kieu pati-pati aing eueuh oge aing ngarasa ngeunah moal ribut meureunnan aduh ka mana jeung lila di barudak teh tadaratang teh lah kitu eta mah lamun di kita kumpul teh aduh ini ararat deui. Kamana di padudan teh asaku geus beat tapi geuning padudan teh duh. Keunungan barudak siban geuning masih geuning hirup nyorangan teh teu ngeunaheun geuningan jauh jeung barudak. Assalamualaikum. Hah? Waalaikumsalam. Oh, maneh. Dah, jadi itu jalan dia di mana? Entah. Lain samperkeun teu aja, Bah. Kuda main di Citoke. Ari euing atas di Kararas. Aya naon sih, Bah? Mira rawas kieu. Minum heula ka ditu tuh, ka dapur tuh. Aya di mah capek pan. Aya kadaharan. Adi siang ke, paling adi siang ke koen aing dibejakeun nya ieu mah. Nya percaya lah. Eta mah. Jiga atuh. Bawaan budak. Coba aing mah. Aduh, aya di nyata caita. Gak nyokot we kadinya lah. Ya, di sendiri, Pak. Aing nungguan adi sia lah. Ya sama gede kene, Pak. Seug aing eta teh nganeutkeun lah. Tadi sok bisa bising didinya dahar itu nungguan adi sia lah. Aduh, aing ngana enggeus tadi aing jeung peda aing mah. Aya uluna di dinya tah seug. Budak teh. Lagian datangnya kitu we tiba heula aja. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Adut, tuh. Ya. Si. Mau iya. Di lembut. Lah kumpulkan dirinya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Dit. Aduh, sok dik. Kalah geura sia. Alhamdulillah. Syukur. Eta ya Kak, Kak. Aya karehol di dieu. Kebetulan nanya ku aing teh ditanyakeun teh bareng sia, maksud mana teh jauh sih nanya. Sia mah kan di Citoke nya. Main nama di Kararas. Di Kararas. Aya naon nih raruas kieu, Bah? Lain, aing teh sok sia dieu ka di dieu atuh tadi dia teh aing arek aya pidamieunkeun ka saredia sok sia dieu ka pina di dieu tah. Sia geus ngajedog di dinya, tah geus kitu. Aing teh ieu tengah aja aing teh ngomong sanggeus nama sia eueuh teh nya aing ka anak teh nya sabenerna teh nya aing teh ngomong bapak sia bapak mas sia gitu ngomong ka aing terus terang wae nya yen aing teh
masih kena boga tanah eta teh. Boga kena tanah aing teh. Gitu ngan mikir we aing teh sapuputing teh pasti cek aing teh ya aya anak aing geus aing kaburu eueuh mending ari geus dibagikeun mah. Gitu dan geus tinggal terserah sararia lah aing geus dibagikeun ku aing. Aing teh da geus leuseuh kitu ngurusna kitu. Oh, aing teh masih kena boga tanah. Gitu. Mbah. Lu ke sekolahan teh lain, Mbah. Lu ke sekolahan? Oh. Eta mah geus dijual ku si RT eta mah. Geus dijual ku si RT. Anu saha kita da? Pokoknya tanah si RT eta tanah manehna meureunnan sia masuk aya. Eta kana apa? Aing mah geus boga inisiatif sorangan mungkin geus waktuna ayeuna. Itu geus waktuna aing kudu dibagikeun eta tanah teh aing supaya ulah ganjal we dina hate ku aing. Gitu. Untuk kami kararunya aing teh kasararia teh gitu. Nah, malahan ku aing teh geus disuratna, geus dibagi-bagi ku aing suratna. Geus disaimbangkeun ku aing yo. Tadi yang meureunna si Adit sia, mana Adit teh? Si Adit ngeditnya eta ya adut. Nah, ku aing dibagi sia ulah nepikeun ka auh aing teh ulah nepikeun ka rari. Euy ngaran Heeh, tah eta surat taneuhna eta. Eta tah aing jadi geus senang ari sertifikat ieu teh, Bah. Oh, eta surat taneuh. Di mana lagi sebenarnya gede rubah. Di sana surat taneuh sok loba gede. Da ngakeun ku sia eta teh geus disaimbangkeun ku aing jeung kaayaan taneuhna. Geus ngeunahkeun aing bagi. Emang tanahnya berapa meter, Bah? Ari masalah meteran mah eta mah geus tergantung sararia we ngameteran anak ge lah. Aing mah geus bagikeun sakitu aing mah geus teh di meter-meter. Ini tanahnya di mana, Bah? Ah, Tanahnya di mana? taneuhna. Tanahnya. Tah, ieu taneuhna tah. Ya, sok ieu aing deui ieu. Geus ngahajak aing teh geus dibagi-bagi itu kiluan tah itu taneuh. Baik. Eta mah sakumaha wae eta mah dibawa ka mana geuseuh eta mah. Dat tempat tanahna dit. Abah eta mere wae kos kitu. Bah, tibang tanah sakema lag-lag we ku abah. Ai sia aduh. Aing teh iso kitu ge aing haat aing ka sia teh ah. Aing jauh-jauh ti Citoke. Belan tanah sakieu. Sudi aing ah. Abang mah bikin kolot tapi bikin ngeselkeun wae. Uing jauh-jauh ti kararasa dieu. Ngeselkeun kumaha sia teh. Dat, dit, dut. Yo dengekeun ku sia. Nah aing teh henteu kesel kitu. Sia teh setiap datang ke aing teh babawaan teh ngan ukur kieu ya. Ku sia tah. Tah eta babawaan sia eta. Tuh. Eta siki asem. Teu lebaran. Teu Agustus sia mah. Nganu kieu ente di paraban kos kina oh di lembur sia gitu buah anu sajen. Ye. Tah, mesti lembok tanah eta tah. Sing mikir atuh sia teh. Coba sia teh hirup penjara di camat. Ulah kos kari teu ungkul. Aing diantep ku sia. Inung sia geus eueuh. Sia jalarauh, aing hirup sorangan. Mikir atuh sia teh. Ada sia jalan di lurah, jalan di camat, teu menghirup teh. Disagigireun weureu teh aing teh. Tuh. Untuk aing geus kuat beak di paraban ku kos kieu usia. Emang aing kitu beri santung gitu. Teu hararidang sia mah. Teh hidang ya. Tah, korban pangiriman sia tah. Tah. Ente aing. Kuat tapi ka beak ki. Berarti orang anak murid santun ya. Nak kurit santung. Nak kurit santung. Anak kulit santung. Gak elok sia mah. Belit santung. Aduh.